diawali ku ngimpi heula malam minggu malam tarwiyah kula dibere impian ku Gusti Allah. Ngimpi lempang ka hiji patamanan anu indah, didinya aya tangkal kayu gede luar biasa. Tapi eta tangkal kayu pinuh ku hileut bulu, rinding hileut bulu, di luhur ambalaya hileut bulu, di unggal cabang, geus puguh ditangkal, dihandap ngampar luar biasa loba. Kula ngargog didinya moal jadi ngalanjutkeun perjalanan, tapi didinya aya hiji jelema make jubah putih kaset dina tangkal. Caknyana kiai dek liwat maliwat bae moal nanaon dieu mah liwat maliwat bae. Kula terus liwat, tapi didinya hileud-hileud nu dihandap mah bentukna kos hileud kita taruh tararejo golede tapi tetep aya buluan. Dan keanehanana dina huluna eta hileud aya ngaranna Bapak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai anu. Jadi hileud huluna aya ngaran kuari kadedelekeun ngaranna bae. Pak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai Haji malah mah. Kiai Haji anu aya ngaranna. Kula kaget pan hileud si aya ngaran. Terus saya ngalanjutkeun perjalanan. Saya perlu dina perjalanan datang ke pemaksudan beres didinya balik lewat kadinya deui ternyata hileud geus pararae di luhur hileud bulu pararae di handap pararae sing haringkel aya hiji dua hileud kita taruh nu aya ngaranan masih lempang cakula kanu nantung kok ieu mah teu paeh jeung teu dipaeh antepkeun bae teu paeh sorangan mah teu kudu dikumahakeun. Oh atuh kula terus balik dina impian teh geus bae. Sebab sok bae dibere impian ku Allah teh keur tsunami dibere, keur Banten dibere, ke Yogyakarta malah masih kadedelekeun keneh di luhur langit dua malaikat turun datang ke handap mawa peso belati ditangtungkeun di luhur meja buleut. Terus naraek deui malaikat belah ka luhur langit atau jin atau Islam deui malaikat mah. Ajuhudan cekula Masya Allah biasana ieu lamun belati lencos kaluhur kieu gurilap bahaya. Ka intina eta beso belati di Yogyakarta bener bae gempa lah terjadi. Ieu ge ngimpi teh sing jadi kenyataan we. Utang hitung dina falak atuh tanggal hiji na tetep bae minggu sebab 3 darajah saparapat. Nelpon lah kula ka ahli falak di Jakarta akur jeung kula. Telepon deui ka babaturan anu di Bandung akur. Telepon deui ka Kiai ti Jawa akur. Teleponlah ke Jakarta ru'yat malam minggu hasil apa ente. Ternyata hasil di 2 tempat disodorkanlah ke badan isbat
Malam minggu negara rek ngayakeun badan isbat, begitu ningali hasil rukyat hasil, maka di negara teu ngayakeun sidang isbat, dibatalkeun. Kitulah kronologina sakadar nyaritakeun ulang. Dipercaya dek henteu nuka nyahoan ku kula seperti eta. Geus kula mutuskeun di dieu minggu. Terus berjalan geus malam minggu ngahareup tarwiyah, puasalah urang babarengan tarwiyah. Poe Senena puasa Arafah.